Dipayun sadaya ngalajengkeun kana cariosan teh hilap nyunkeun diapunten lahir kalih batin dongkapna ka ieu majelis teh nomor kahiji si mabdi ngalaya di kapun guru Abah Haji Badri sareng ka para putrana anu alhamdulillah pinituna sabeutireujeung ti Abah Ciandur. Mudah-mudahan kadongkapan abdi ka dieu teh sing nambih kabarokahan kangge sadayana sareng mudah-mudahan nambih rahmat kangge almarhum anu parantos pulang ti alam dunia. Pertama-tama kasadayana urang doakeun heula mudah-mudahan pondok pesantren Sabilul Huda anu parantos dirintis ku kasepuhan urang sadaya mudah-mudahan sing diabadikeun ku Allah dugikeun ka akhirna zaman, amin ya rabbal alamin. Margi saur Kangjeng Rasul, innalillahi jannatan fid dunya, sanyana Allah ngagaduhan surga di dunia. Di dunia teh aya surga Allah, ari baheula mah surga dunia teh panganten baru horeng masanes. Sanyana Allah ngagaduhan surga di dunia, sing saha jalma nu asup kana surga dunia maka bakal harum kahirupanana. Boro-boro teng tos hirup kene tos ninggal ge ka ambe bewangina. Mahia ya Rasul, naon surga dunia ya Rasul? Hiya majalisul ilmi. Di mana-mana tempat dianggap pengajian, di mana-mana tempat aya pengaosan, maka eta tempat adalah surga Allah di dunia. Insya Allah orang hadir nawangi sadayana asal ikhlas dongkapna ka dieu urang keur aya dina surga Allah, amin. Para jamaah sadayana untungna aya para ulama wah ahli waris Rasul, lamun orang Sukaraja teka baca kitab sadayana salemburan eta doraka salemburan. Maka di antara salemburan aya saurang ulama kabaca kitab nu tiasa nerangkeun hukum Allah, maka dosana anu eta teh katutupan ku hiji ulama. Manawi kitu kasadayana pantes Kangjeng Rasul nyarita man akrama aliman faqad akrama sab'ina nabiyan. Sing saha jalma nu ngahargaan anu ngamuliakeun ka para ulama sami sareng ngamuliakeun 70 para nabi. Waman akrama muta'alliman, sing saha jalma ngamuliakeun ka jalma nu keur belajar ngaji sami sareng ngamuliakeun 70 waliullah. Para jamaah sadayana di mana orang satu acana berangkat karena ibadah ke Allah supaya ibadah orang ayat tapakan eta wasiat nomor kahiji ti Rasul. Saur Kangjeng Rasul memeh aranjeun ibadah ulah wakaprak sebelum hati anjeun inget heula bahwa anjeun bakal maut. Karena saur Kangjeng Rasul pamit lepat amalun bila dzikril maniyatila asar wa bidzikriha haqqon kador bimuawila. Lamun orang ibadah baik ibadah fardu, ibadah sunnah, salat, ngaji, haji jeung sajabana lamun ti dibarengan ku hati urang rek bahwa urang teh bakal maut la asar maka ibadah urang moal aya tapakan. Artina ngaji salat mah teras tapi akhlak teu tiasa dirobah. Sok aya paribasa tasi eta ngaji bae ongkoh palijit bae terus. Ngaji baik ongkoh tapi sombong rosak baik. Ngaji baik terus paseana tereng-eren. Mungkin baik rek ngajina teu inget bahwa rek ngaji teh rek neangan bakal bikin balik ke akhirat. Para jamaah sadayana, karena lamun guru urang kasepuhan Abah Haji parantos wangsul tinggal unggal hanya introspeksi diri doang urang bade iraha balikna. Karena nungaran maut mah pasti datangna ngan tilu perkara dirusiahkeun ku Allah. Hiji urang terang iraha mautna, nu kadua urang terang di mana mautna, nu katilu moal terang naon sababna. Mantap ayeuna teh ceningin kuburan ieu ka opi.
nu matak tacenyeun kuburan tacan terang rek di mana mautna ngan lantaran orang pasti bakal ninggalkeun alam dunia jeung pasti dunia moal bakal dibawa jeung pasti moal ka dunia deui maka urang sadayana memeh balik hayu teu teundeunang ulah eta ari keur hirupna tara daek sedekah ari geus maot disedekahan ari kolot keur hirup hayang dahar jangging kotok tadi anteran ari geus bae dipencetkeun be naon teh dah kaji lain teh dah jaku bangka sedekah la ayata saddaqu bidirhamin khairu min mi'ati dirham la ayata saddaqu bidirhamin qabla mauti khairu min mi'ati dirhamin ba'da mauti sadirham sedekah keur hirup kene leuwih gede ganjarana tibatan 100 dirham disedekahan geus maut. Kita kalau merek sedekah kedah ayeuna nya jasa lajan teu disedekahan ge tukang sedekah mah ageung bae mantak para sadayana teu pantes urang cicing di dunia rek masinikeun dunia na ge teu rek dibawa mantak urang lamun rek pasti di dunia gancang balikeun ka urang bahwa urang pasti ninggalkeun dunia moal bakal dibawa jeung urang moal bakal ka dunia deui teu pantes masinikeun dunia teu pantes bahkan hiji-hijinan moal dimaafkeun dosana ku Allah jalma 7 poe masinikeun pasea masinikeun dunia aya adapun ayeuna kain nyaralon lain pasti di dunia sama keur adu nasib boga-boga sadayana meunang keting tah resek deh tahu mal mejanya dia sian ku para dewan orang doakeun bae supaya mareunang sadayana calon presiden 3 sapiluna supaya menang sugan presiden 3 marame di urang mangga bae ngan ulah ge ulah pasea ulah pasini para jamaah sadayana saur Syekh Abdul Qadir Jailani aku lebih cinta orang bodoh bagus akhlak dibanding orang berilmu tak punya akhlak. Bagus keneh jalma bodoh bagus akhlak dibanding jalma berilmu teu boga akhlak. Kunaon Syekh? Karena iblis ge makhluk berilmu lantaran teu boga akhlak diusir Allah di surga. Tah ka para alumni sadayana termasuk abdi alumnina ari ilmu pasantren teh sanes doang ilmu dunia. Sanajan cerdas ngajina sanajan kebeli pasantrena lamun teu taat ka guruna maka ilmu pasantren mah moal aya khawarikna sanajan ngajina sebul di balena sagedeung tukang sare bae tapi lo pakai kadeudeuh ku guruna insyaallah ilmuna bakal aya khawarikna maka muga-muga urang sadayana nya sing pake kadeudeuh ku urang sadayana aya 5 doa gaib teh doa nu pasti dijabah ku Allah hiji doa anak lalaki nu disayang ku indung bapa lamun aya manusia disayang ku indung bapa doana pasti ijabah nu kaduana doa santri disayang ku guruna nu katilu doa jalma miskin loba anak rajin ibadahna kurang kembali karena santri baik para sama jamaah sadaya masak abdi ge di wakaf sari ka pondok pesantren taros haji mumuirah ngajina tacan karasa di Ciandur di Rumah Ulin baik di Cimuncang ngadon kasare pan kuari bisa setik doa guru para jamaah sadayana Nabi Allah Musa alaihi salam munajat ka Allah taala Gusti ari para nabi disimpan di surga mana? Surga Aden. Sadayana mohon, adakah selain dari nabi nu siji di surga Aden? Seueur cek Allah. Di antarana santri nu taat ka guruna, anak nu pake kacinta ku indung bapana. Maka orang kembali karena akhlak para sadayana, ulama-ulama anu kapungkur eta nu manta khawarik narosa nyebut pamali bae getos diandel karena anjeuna akhlak kan wajanten guruna. Tak ayeuna urang upami mikir calik di bumi kieu. Lamun dongkap kanu urang presiden
gubernur, bupati, camat, bos, kesepuhan, maka orang sunnah udang kieu. Sekalipun datang RT kana urang, eta urang disunahkeun hudang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Eta Pak RT. Kumaha lamun indung bapa nu dongkap kana urang atau mitoha kana urang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oja abah, eta hudang tina pangcarikan eta wajib. Lamun indung bapa dongkap kana urang, sekalipun urang ulama, indung bapa tara salat telok ngaji, urang kari-kari calik bae di dieu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh jaya abah, kalabat bah. Tapi anak calik bae di dieu. Cek Abidar Al-Ghifari dosana sami sareng ngadiukan Al-Qur'an. Itu akhlak para sadaya. Nu mantap urang timu ngaji cacan tantu ditampi ku Allah. Pinter ibadah tajan pasti ku Allah ditampi. Tapi lamun tos ikhlas ibadahna insyaallah satengah tina kaikasan adalah akhlak anu mulia. Kumaha lamun ka guru dongkap assalamualaikum atuh komo ka guru mah. Abul ulum khairu min nabi nasab, guru lebih daripada indung bapak. Lamun datang indung bapak disunahkeun nyambutna 7 lengkah. Lamun dongkap mitoha 3 lengkah. Lamun datang guru disunahkeun 12 lengkah.